Punten. Mang, Eta neng ai. Mani ambu cuy. saha teh di luar? Ah, masak naon demanya aneh. Mang atuh kalebet kan? Kalebet ya. Gaya. Pada aya naon gitu? Iya, mama. Papa hoyong balik-balik deui. Yang balik deui. Nu kacida mama. Lupa cidak kumaha? Papa ngarasa kaduhung. Kaduhung papa teh lah. Iya, Kumaha? lamun anjeun boga pikir kaduhu. Memang kaduhung. Cing atuh kudu mikir. Ah, mikir kumaha? Ulah diangerkeun bae atuh adat teh. Ayeuna marek bagur. Nya moal mikir nepi ka kolot. Moal insaf, Nya bade insaf. menita inget ka budak-budak acan. Ayeuna ka dieu teh ingat. Bicara kawas sayang ka indungna, menita lolong berang peuting geuningan. Anggur kene wae teh capetang nama ti baheula. Gaya. Cobi kumaha? Ari papa sumpah mama Bade sumpah naon wae tok ngumpur. moal lancar lincir deui. Kenyataan mana sumpah we terus telebung. Asal mama Asal kumaha? kersa dibalikan deui. Ya gerak kupingkeun ya. Kumaha mama? Abdi alim papa. Alim. Mun papa rek balik deui. Mani lincah eta mama. Ya Kumaha? sok horea papa. Kumaha? Sangsara mah sapa panjangna. Baheula sangsara. Sangsara Ayeuna makan lagi ke jenang. bareto ge papa. Kumaha gitu bareto? Papa teh sok nganyeri. Sok nganyeri. Baheula kitu sote. Ayeuna marek bagur. Abdi moal papa. Kumaha? Sok gancang mah kersa diruju deui. Moal abdi mah tos karasa di baheula. Gaya. Aduh mama. Namun Seueur beuteng papa teh pupuri lilitan. boro-boro seueur beuteung. Najan boga panyakit jantung ge moal sabab Yang sacager. asal kumaha. Lamun mama ku papa kersa dibalikan deui. Tuh nya. Kumaha? Iya papa, Sayang, ulah alesan ah. sanes alasan mam. Da abdi ge terang. Papa teh hoyong balik deui nya. Nya kitu atuh. Cing kumaha mah lampasat sanel. Iya. Sanajan loba alesan, ku abdi mah moal dianggap. Wah, samenel mah. Da bohongan atuh da papa mah. Tiba heula ngan gede bohong we. Ulah sok itu mama lah. Papa da bade bener ayeuna mah. Moal abdi mah. Ari bareto mah mama. Kumaha bareto? Papa teh kabumbu-bumbu lengan. Biasa air lalaki buaya darat mah da. Waduh, hebat. Ari ayeuna mah mama
papa rek balik pikir Iya geranya kupingkeunnya abdi sumpah papa bade daek moal arek balik deui hebat tahan harga kolot abdi papa terujuk mah ka papa saumur eta kolot ka akang teu satuju nya ampun ah moal arek papa ngabangkang kana papa tah kolot sieun doraka sieun doraka abdi mah tidak izin waduh kalau saya balik lagi sama Pak Heye tidak iya jangan sombong sombong paling bak manana tong banyak teuing alasan saya nyaho nyaho kumaha mama punya pepentaan Bapak Pak adi geus sakedap pada naon adi saya atuh calikna cing caket cekap di dieu wae mam ieu leres abdi teh gaduh pepentaan palayuk rai kahiji balanjaan kudu dikaabdikeun sadayana tangtos atuh abdi mah kadua pang teu suka-sukana teh Kang pulang lamun dipangnyanungkeun hati lu sing percanten mam pamajikan papa anu kolot engal serahkeun elu gitu gitu kahoyong abdi mah tang tuku akang dilaksanakeun cobi ya kumaha akang sumpah deui mamai sumpah deui naon sakar papa berta ari dama mama ku papa karasa payet pernah kade gerapa kumaha ulah bendu papa eye mal benda itu so teh mamah mah ka papa ukur ngawara atur nuhun dapona papa bisa ingsa deui ka abdi bisa ingsa adi atuh gerak kadi papana cing nah sayang asal ulah papa kumaha ka abdi berat sabelah abdi pasrah lamun papa eye